Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin ya Allah ya rabbal alamin. Wa qala sareng nyarios saha hakimun Imam Hakim fi sa'atil akhlaqi eta tetep dina jembarna akhlak. Kunuzul arzaki ari gudangna pirang-pirang rizki. Waqala sareng nyarios saakhoru anu sejen man ari saha jalma saa eta goreng naon khuluquhu akhlakna ieu man doko mangkarupek naon rizquhu rizkina ieu man wa azaba sareng nyiksa ieu man nafsahu kana dirina man payaisu tuluy hirup ieu man daiman barina langgeng ma'an nasi sarta manusa pitanin dina pirang-pirang fitnah wa ada watin sareng pirang-pirang mumusuhan wa munazaatin sareng pirang-pirang papaseaan wa khusumatin sareng pirang-pirang papaduan wa tadiku sareng rupek bihi ku ieu nas naon al ardu bumi bima ku perkara rohubat anu lega ieu ardu kama saperti perkara qala nyarios saha syairu tukang syair la amruka demi umur anjeun madokot nyata bakarupek la umruka demi umur anjeun madokot moal rupek naon biladun hiji nagara bi ahliha ka ahlina ieu bilad walakinna akhlaqor rijali tatapina pirang-pirang akhlakna lalaki tudiku eta ngarupekeun ieu akhlaqur rijal waqala sareng nyarios saakhoru anu sejen idalam tatasi di mana-mana henteu jembar naon akhlaku qaumin idalam tatasi di mana-mana henteu jembar naon akhlaku qaumin akhlakna hiji kaum tadiku mangkarupek bihim ka itu kaum naon fasihatul biladi pirang-pirang legana nagara waqala sareng nyarios saha amirus syu'ara pamingpin pirang-pirang tukang syair Sauqiyu tegesna Imam Sauqi wa innamal umamu pastina ari paring pirang-pirang umat wa innamal umamul akhlaqu pastina sareng wa innamal umamul akhlaqi sareng pastina ari pirang-pirang umat anu berakhlak ma bakiat eta henteu tetep itu akhlak pa in humu lamun leungit itu umam zahabat mangka leungit naon akhlakuhum akhlakna itu umam zahabu tegesna leungit itu umam waqala sareng nyarios Imam Syauqi aidon deui walaisa sareng lain bi'amirin eta makmur non bunyanu qaumin adegan hiji kaum iza kanat di mana-mana aya naon nufusuhum pirang-pirang dirina itu kaum khoroban eta anu ruksak akhlakna wallahu a'lam bissawab.